karena fisik jeung karakter manusia. Aduh, abeh kasilih ku cunti nya. Manusia kasilih ku setan, awas euy, kudu hati-hati, kudu pancek jeung pancek ulang kelindungan ulah gedag keanginan. Sabab naon? Pangarti nu jadi ciri kegagahan anu rongkah, kapangkatan anu dipeugah abeh helas eueuh paedahna tanpa dibarengan ilmu iman takwa ka pangeran. Ya. Alah, euy, ulah labora. Sabab naon SDM kiwari dituntut. Tutungul anu tugur anu parentul luhur kubur, tetengker anu hempak berbayaksan teman pahlawan. Lain tutungul tempat pamunyungan, lain tetengker tempat pemujaan, tapi harewos beja ka urang generasi penerus, ka para pemuda-pemudi pikeun nulikeun dina alam merdeka ku karya-karya anu nyata jeung karya-karya anu terpuji. Pan urang negara urang pan negara agraris kasumpingan tamu gerak urang dangukeun gerak urang dangukeun tamu urang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bos. Pulang kampung nih. Iya, sama-sama. Pulang kampungnya. Butuna ngebodas kalau di jackpot. Terus Pak Bos, mau nggak? Indonesia bagian dari diri saya. Oh, sama. Saya juga bangga. Terima kasih, Greg. Kemarin seterusnya kumaha? Tunggal Ika. Unity University. Iya, pendidikan Tunggal Ika. Tepuk tangan, Bapak. Iya. Sahak ieu teh Kang. Hah? Sahak ieu teh. Bieu teh adina dalang legug teh. Manehna mah mimpin sanagara USA. Nya, pek. Ari Akang. Ai dalang mah mimpin salawe negara, Amarta, Cedi, Asnapura, Wirata. Matang di dewek tah. Obama mah galawora. Ya, eta bangga sebagai bangsa Indonesia tuh manehna cacak bangga menyari urang kitu nya euy. Heueuh, aduh, kade seni tradisional teh euy akar suatu bangsa, aset suatu budaya tah. Matan dia digembleng di STSI. Ya, nyawa STSI si lain gepeng. Suami takut, suami istri. Sekolah Tinggi Seni Indonesia digembleng, dipilter di dieu nya. Pan urang teh bangga tah cacak Obama bangga kumaha urang Bangarijan oge pan banggaeun nya aya 7 karakter membangun anak bangsa. 1 bangsa sebagai bangsa Indonesia bangga urang teh. 2 bersatu dan gotong royong. Lalu 3 anak gotong royong pan yeun budak oge ku urang kuduaan. Katiluna menghargai kemajemukan. Wajar amun pamarentah kurang rakyat kurang ngademo wajar sabab naon kamajemukan kudu menghargai sabab naon ai manusia tunggu tempat kaluputan tangga tempat kelepatan semenit ganti sejam robah ganti sore rajun tarang kapake isu eta jelema geus triliunan di dunia ieu jelema sareng salah di zaman Adam introspeksi diri nya kaopatna cinta damai anti kekerasan. 5 pantang menyerah dan mengejar prestasi. Dewek oke kamari mengejar prestasi demi negara dan bangsa di Vietnam euy. Alhamdulillah juara umum diwakilnya wakil Indonesia nya sok sanaos transportasi rada susah. Ya. Kagenepna demokratis dan Pancasilais menang demo asa dilindungi oleh Pancasila dan undang-undang. Nya, ketujuhna positif thinking. Ari positif teh bener. Ari thinking teh pemikiran yang cerdas. Ya, pakai pemikiran yang sehat. Pan urang teh kasumpingan Bapak Wali Kota di Pekalongannya. Alhamdulillah hadir. Pangarsa Bapak Dr. Haji Muhammad Bashir Ahmad beserta ibu yang akan nanap di Pekalongan. Bayang meroncong. Terima kasih atas MOU-nya. Memorandum of Understanding. Ya, namun bisa atuh ke Bapak dari Jakarta. Sudah datang tadi jam TJ seprepet. Jam 7 saparapa di urang Pak. Dari kementerian ada Kementerian Budaya dan Pariwisata. Iya. Anak buahnya Pak Jero Wacik. Jero itu dalam. Ya, Wacik itu wacis. Sudah berilmu. Ya, mana karep ya aing euy. Paingan dipikang geuleuh ku PK hiji.
ketua SPSI oge kasonongnya Hadir. Bapak no hatur nuhun nya nuhun pisan teh sanyakseni nanggung CF we tamastakana. Aduh, Pak Artur ada? Hadir. Ya terima kasih sami CF untuk kita oge. Atuh ka PK1, PK2 dan PK3 nya. Terima kasih parantos ngarojong ka Bang Cepot Saksanaos tidak ada kertas di atas putih. Aduh. Atuh teka kantun ka ieu Bang Marijan anu punya 7 karakter membangun anak bangsa euy. Bang Marijan, manurut teh bangga manehna pasrah sumerahnya. Ai ka Allah Subhanahu wa taala ulah mamenta sebab era nate geus di modalan leungeun jeung obahna. Otak jeung elinganana. Tuluy suku jeung lengkahna. Paneta geus di modalan, ulah loba pamenta, ulah ditarget lamun ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Sabab naon? Lamun urang ngadoa ditarget, ya Allah, cik atuh kabeli ojek hirup teh. Tuh, teu nyaho Allah mari karebus. Itu Pak. Tah, palang siang euy. Palang siang meunang wirang rakyat milu kabarerang patanang nu makalangan ti pihak urang loba nu jadi bugang ngabebengkang di medan perang. Aduh, tuh Bang Marijan ningali sakitu pinterna ayeuna non. Semangatna spiritna gepeknya. Yo urang dangukeun geura. Nyangakeun sugan we aya barokahna ka Bang Marijan. Titis tulis di ajaib Kudrat tinu maha kawasa takdir tebenang diungkir kadar tepkeun benang disinglar jiwa raga aya nu boga eta sukma hilang duka kamana nyerit diri lir di sepi raga ge asa pasiksa du Gusti nu maha weunang anjeunna parantos mulang piluluyan mbah piluluyan piluluyan katina rasa kiwari kantun tulisan ngantunkeun Indonesia stop. Nah, sileng teh Perang lain nyanyi setan. naon sia teh Ya, ini darurat situasi dan kondisi. Ngadon nyanyi weh, teboga otak, pakai otak. SDM pakai, sebab naon? Is not the gun, but the man behind the gun. jadi naon teh hartina Hei, dengar dia aja. eta teh SDM na kudu dipupuk It's not the wayang, but the dalang behind the wayang. Jadi lain wayangna anu kudu dipupuk teh otak babatok dalangna tah. Kudu pinter, IQ-na kudu naik 50% ke atas, mesinna cara sia 25% ke bawah. Gaul lamunnya